kudu someah ulah goreng bagug dina ngajalankeun kahirupan di dunia, dina ngajalankeun kahirupan sapopoe ulah ketus, ulah judes nya guys. Ulah paribahasana ditanya ku batur teu daek nemalan kalah baeud, ditanya ku saha wae oge urang kudu daek ngajawab ulah nemongkeun budi anu teu matak ngeunaheun ka baturnya. Jadi urang sopan mah, adab mah, ramah mah teu kudu meuli, bahasa teu kudu meuli, asal urang daek makena, asal urang daek nerapkeunna, daek mosisikeunna di mana bahasa urang kudu kieu ka dulur, kudu kieu ka sahanapeun, kudu kieu ka saluhureun. Jadi urang teh hirup ulah goreng bagug kudu someah nya. Ameh urang dipikaresep ku pada jalma, dipikaresep ku saha wae ulah hirup judes, hirup ketus ka batur, jadi urang intina pikajieun batur. Nah gitu guys nya, mudah-mudahan manfaat keur kasadayana, pang-pang nama sing sarehat we.